Aduh, ganteng lah sekieu mah. Untuk kos ucing leuweung teuing dia banget. Tinggal berangkat nganjang. Tika I coming. Aduh. Kemana sih sirup-urup? Baik. Ongko mang janjian yang aing hendak nganjang bareng. Tapi baik. Kemana heula nya eta budak? Tidak jauh, kenal cati dia. Ya aku kelong guys ya. Yang kerenangwan si Subek. Ndek naon, sinanggon si Subek. Ndek nganjang lah kami mah. Emang nasia bujang lapuk. Mau boga-kaboga sari mah. Tenang be, kayak kami mau boga hotep. Olah, pasti. Alah, kabur kiamat cari boga-kabogoh mah. Tos ya lah mau seret. Halo guys, I'm sorry brother. Aing kuarima geus teu jomblo sabunde nya, net tip. Bodoh amat gua. Hampura bae mah nya, kuarima aing moal bisa maturan sararia. Aing dek nganjeng heula kuarima. Amin. Yoi, antep bae jomblo sabun mah, ape nangguan ranjang bae hirupna. Pinekeun sia. Ang segala apa itu? Benak aja lu banget ya. Oke, fine. Amin lah, let's go. Dadah jomblo sabun. Tak berani putuskeun be si duana. Aing mah enggak jadi galau na be. Mentak be aku ngedekan. Namun si Subek galau, mentak rintik buknu ngadangkak kieu dong. Saya bener pe. Geus kadeuleuh geus kabayang beung-beungeut da. Geus karieung. Kamu si Amin. Mentak galau eta mah. Ada kemarin saredak. Nek nganjang dong kami mah. Teka jeuleus ya, kami geus ganteng kieu. Ih, ganteng cenah. Banget kos bodoh cau ge. Eta sia. Wah, Bek wanian. Tapi benar, Bek. Ih, pan kitu si Amin. Malunjak sia. Aing mah kieu-kieu ge boga kabogo jo. Laku ka bikang teka taresia. Paksa merembek si Tika mana dari Mas Yage. Ih, pindakeun amat saja ngomongna. Diciumbuduk bisa koing lah. Amit. Amin lah. Ayo, ngisi ulah di layanan jomblo sabun mah. Oh, bener. Buang-buang waktu doang. Terus itu mabur. Kapos, ngahiji jeung budak tuh. Jeung jelema-jelema anu tol aku ka bikang. Aing mah nek nganjang heula. Dadah na benjo. Dadah. Belagu sih arep-arep tentang bogo kabogo. Kayak ke alam. Tip, Naon? jadi baru pakai pelet naon ya. Aing mah sato yakin ja lamun main atau pakai pelet mah. Mustahil si Tika daekeun kasih Subek lamun dipikir ku otak mah. Mangkana hebat pelet nama bagus hidup-hidup. Pirakuna ya yang ditolak main diterima. Pan aneh meruntip. Jelas hidup-hidup jeung aing mah dengan aing Ih. Tanya homet. Kok tanya sih? Kitu ketengan aing. Tak gitu. Dak. Si Subek mandak nganjang sih, kasih Tika jeung si Amin. Geus nyaho kami ge. Geus nyaho. Terus harian kitu baik itu moal nganjang-nganjang. Atuh deuk lang ke mah hotep. Holah, tapi ndek ka mana urang nganjangna? Nganjang ka anak ucing berhentip. Lah mosret. Duh, dikepesan enggak maksya. Ampun. Tojos met awatna supaya kempes ya. Terus nani ieu mah tip. Tojos duburna ku sia. Ih, embung aing. Loba kurapan juburna ge. Naon saya met. Ampun mas ih. Hai, Beb. Min. Aduh, Bek, ladies geus standby nungguan urang. Geus teu kawawa meureun. Hati. Geus teu kawawa nungguan AA Subek. Di PPD yun sama rin kan nungguan. Nyaho, orang kami makan nyelu YouTube tuh, nyelu sinetron Ikatan Cinta. Oh, pajar teh keur nungguan kami kitu. Nyamin. Hoja. PD jasa. Nih, Tik, nonton jasanya si Aldebaran. Atuh meureun bemo. Ih, cowok idaman nu kos kieu mah. Tik, atuh aing ge mirip Aldebaran, cek mah aing ge. Di, mirip naon meureun Bek. Jauh jasa jeung siamah lain kos Aldebaran, tapi kos barongsai. Tah sia, para amat Tik ngomongna. Kakobogo sih kitu. Tapi benar sih, Bek. Jujur si Tika mah.
Bawa banget ya kos barong saya. Tinapun si Amin. Lah baperan jadi lelaki mah. Menyadilah de kos gitu doang lo jepundung bae. Atulah itulah kok kebogo mah. Piraku kebogo disebut kos barongsai. Tega jasa. Oh, maaf. Yang guys, kami keur fokus nalo film heula. Nyaho nggak ganggu baik, kami keur seru ya. Ngetek. Enggak sakit. Ya. Assalamualaikum. Salam. Emang tanya Kang, aing masih mumu di mana? Kayak heula, saya malin mantan si Tika tehnya. Oh, bener, Met. Sembarangan aing masih kabogona kene, can jadi mantan. Nu bener sih ya, masih kabogona si Tika kene. Atuh bener lah, cak sa aing geus putus jeung si Tika. Wah, resep ya. Geus ayo, lo bawa omong sia, diantar kok yang ke Mas Momo. Kabeneran si Tika tuh anu ngajangan di Mas Momo. Nu bener sih ya. Oh, saya bawa motor nak. Oke, ayo, siap. Met, aing dulu, Met. Ayo. Ayo lu, Met. Nah, si sia, mau muat motor lagi. Selage. Geus mah jauh lah lu, tanggon ranjang bae tah bisi anu ngagotong. Di base mah. Ya, ayo lu dong. Lu Lan. apa? Lah, Met. Ya lu Met, tepuk opat. Ayo, Met, sedap, Met. Wajar sih. Teknoto be kana tiang. Ya bener ya. Tik, Biar betis. Non. di kami hendak dianggurkeun bae tah. Nyawa ibeb, aya kabogo lain mah dilayanan mah dicuekeun. Kedeng Min, perserui filmna. Nyatik. Oh, Atuh kan bisa engke nyeuleuna lamun geus eueuh kami. oke kedeng degeureunan ya tanggung. Geus bek, mending balik urang lah. HSD mah percuma nganjang ge. Ih, ulah marah atuh. Kesel aing asa teh dihargaan jasa di dieu. Dianggap tunggul urang Min. Hanggus. Tik, gebenya nutana ka diteruskeun deui. Ngus ge. Tuh ditandan ko yang HP-na. Tah, gitu kayak. Tika, Asep, naon sih ka dia? ya aing sengaja ka dieu. Hayang kapanggih sia. Kangen ka sia. Idih, kangen cenah. Itu mabur lah. Naon bos ya ka dia? Ya sebab itu atuh. Ya, tiko, kamu geus ngambil jauh-jauh. Hai kapagi sia. Kabogo. Haulah, ika geus meureun. Licin subek mah. Nyawa sia sok truk di aku. Subek, si Tika mah masih bogoheun kene yeuh, ka jelema ieu yeuh. Parah setik, kecewa aing ka sia Tik. Perih Tik, dada aing perih. Ih, Bek, heuh salah paham heula. Ulah salah paham kumaha Tik. Aing geus putus jeung si Asep mah. Geus putus kumaha? Orang cek sasip tan putus kok, Hosep. Oh, gitu. Tuh. Sep. Kan aing geus mutuskeun sia keur ieu gara-gara sia ngabohongan aing teh. Ngomong mau boga mobil, horengan mobil bos sia. Tapi aing teh nerima semutuskeun aing. Aing masih kene bogo ka sia. Udah amat ih, nu penting mah aing geus nganggap urang putus. Tik mau putus ih. Saya jadi laki boga harga diri non. Aing geus diputuskeun mah tuh geus. Teu boga kaisen aja jadi laki. Ulang isikeun kaum lelaki lah. Rendah amat harga diri sia Tik, berarti benar si geus putus jeung si Asep. Heeh, Bek. Mal mungkin aing nerima sia yang masih boga kabogoh mah. Oh sih. Centong kaleng. Dengekeun sih nya. Kuari mah si Tika geus jadi kabogoh aing. Pokona mulai teu kuari stop sia. Ulah ngagangguan kabogoh aing deui sia nya. Nyaho, geus teu ditu mah bener. Tapi Tik, geus mabor itu. Ya, ngisinkeun kaum lelaki bae. Yang ngisingkeun jawara ti dieu. Ngaku mancan putus sia ka Aing geus kami. diputuskeun mah enggeus. Si aing putus ngomong putus. Dong ngisinkeun kaum lelaki. Geus ya mabur, kabehan. Mabur sia kabehan dia lah. Kami keur ieu ya. Double date, ulah diganggu. Geus mabur sia nek nanti dia. Kami keur double date ya, lu ganggu. Min ulah dilayanan saya dia.
Aduh.